Ya Rabbi binabina irham nabi wa umina waghfir lana wa bina wa'fu anna wa umina indung tunggul narahayu babatanggal nada rojat indung nu wajib digugu bapa nu wajib dihormat salapan bulan ngakandung tapi umi henteu pundung teu boga rasa kadung pasrah ka Nu Maha Agung 7 bulan umi ripu gawe berat henteu mampu babangan ukur karunya henteu daya teu upaya dugi ka ngalairkeunan alang sakabina-bina nyerita ya papadana nyawa jadi tarohana kesanggeut jeung cimata kaluar henteu karasa tapi umi tetep bagja anak salamet jadina orokna inghak-inghakan ditangkep dicari yuman bapa cerik rek adanan pinu rasa kabungahan 2 tahun disusuan umi terus diripuhan nyana tengungurangan malaka dedenambihan dugi ka urang dewasa umi melangna kacida sieun anakna cilaka teu taat kana agama umi terus ngadoakeun sanajan anak nyusakeun umi teu liren ngadoa sanajan anak doraka di waktu umi teu damang anak mah henteu hariwang umi cerik nahan nyeri anak ukur bisa seri dina waktos umi wafat dunya teh asa kiamat jantung ratug asa pegat mugi umi sing dirahmat dimandian diboehan jasad umi disolatan abdi cerik balilihan umina
jero pasaran, dianterkeun ka kuburan, cipanon terus ngeclakan, kana pipi ngabaseuhan nu ayangan penyesalan. Nabi parantos nyarita nu dosa kaindung bapa, di dunia pasti cilaka, di akhiratna disiksa. Pamugi ieuna doman sing dijantenkeun ganjaran, ka umi di pakuburan dipaparin kanikmatan. Panungtung doa ti abdi, ya Allah tepangkeun abdi, jaga sareng bapa abdi, sasarengan sakluwargi. Amin Allah.